Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Muhammad Faras Najmuddin di kelas 11 MIPA 5 dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun hiji warta nyaeta warta nu aya patalina sareng acara Puncak Gasma SMA Negeri Jatinangor. Dina dinten Kamis tanggal 24 November 2022 pantos diayakeun acara Puncak Gasma SMA Negeri Jatinangor. Murid-murid SMA Negeri Jatinangor teh ngarasa kurang meriah acara ngarayakeun ulang tahun SMA Negeri Jatinangor ke-28. Jantan para murid teh ngusulkeun diskusi jeung guru-guru Wakasek kepala sekolah di lab komputer Kaping 4 Oktober 2022. Kepala sekolah SMA Negeri Jatinangor teh setuju ka usulan murid-murid sabab ngarah meriahkeun acara ulang tahun SMA Negeri Jatinangor. Acarana teh rek mangrupa sambutan-sambutan, nampilkeun ekskul teater jeung budaya Sunda, nari jeung ngundang guest star anu ngajadikeun penasaran murid-murid. Tujuanna diayakeun acara Puncak Gasma SMA Negeri Jatinangor ieu teh kangge dijadikeun hiburan guru-guru jeung murid-murid sangkan bisa ngaleungitkeun stres, kulobana tugas-tugas jeung tujuan utamana mah ngarayakeun ulang tahun SMA Negeri Jatinangor ieu teh leuwih meriah. Hatur nuhun pamirsa, sakitu wae anu tiasa kasanggakeun ku simkuring, mudah-mudahan aya pangpaatna kangge urang sadaya. Wilujeng tepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.